Langit lenglang, badan taya aling-aling, indung peting nu ngading-ding, kasilir angin nu nyaangan sakur bulan nu tumangga. Sinden model kula nu kasohor dina mangsana. Tileuletik geus diajar ngawih ku penwiang. Sumohun tos aya titis tinulis ti dituna. Kula aya dina gurat kesenian khususna dina urusan ngawih. Diajar ngawih najan harita pernah nepikeun ka peuyeus sora saminggu. Najan kitu bening sora teh beuki luhur bae, beuki halimpu, beuki ngeunah. Tapi teu karasa kula beuki kasohor ku ieu sora. Bisa kaciri gurat bagja dina daraipun biang. Anjeunna reueus netep darah dagingna nunurunkeun bakat hade anjeunna. Harita saur anjeunna, Neng teh tuturus mama. Gerak lajengkeun lalampahan. Saprak tidinya kula jadi diabur, jadi juru kawih ti kota ka kota. Tapi salian ti sora meureun anu menang tina diri kula teh tina jiring. Rarai ceples siga pembiang, kulit semu koneng, irung bangir, awak ge teu gede teu leutik ngan meujeul ari kasebut demplon mah. Kula mah atoh saupamana kula geus inget harita lalampahan ka Purwakarta. Rea sinden nu aralus di ditu. Kula harita diondang ku gegeden Purwakarta. Tapi cenah cek beja rea sinden nu aralus di ditu teh. Ngan najan kitu kula nek diajar tenan naon loba sinden nu alus ge. Tapi bener sih, di ditu kula sakur ngawihkeun salagu. Jejerna teh pager baya. Tapi tidinya sinden nu awakna lenjang nyamperkeun kula. Ngajakan wawanohan. Ngaranna teh Asih. Cenah cek beja. Manehna teh sinden nu pang dipika serapna. Bener. Karandapan pas acara harita. Anjeunna ngawihkeun genep kawih. Tapi tenang naon? Da, kula oge alus sarua sora mah. Ngan harita mah deg-degan kula teh. Nu boga hajat teh nyamperkeun kula. Cenah mah sakur kula nu diontang di acara nu salajeng mah teh. Kula atoh, nya atuh, teh pasti kula nu diondang. Sora kula mah alus eueuh tandinganana. Langit lenglang, badan taya aling-aling, indung peting nu ngading-ding, kasilir
Harita pas kula di anarohangan, kula kedangdan sorangan. Tapi kula teh luas. Soalna dina kaca teh aya teh asih. Pas emonana teh sering marah mai. Da teh asih pamitin apa? Sakur aya kula. Tapi cenah teh asih reka dieu teh hayang ngawih dua anjing kula. Ngawihkeun bulan tumanggal. Da cenah Harita teh bulan keur hade-hadena. Sorana nu alus jeung sorah kula nu halipuk. Ngahiji eueuh duana. Tapi tidinya teh asih ngaluarkeun balati. Kula nu teu boga pikiran goreng nanya. Nah aya naon? Nah buat ngaluarkeun balati. Tapi teh asih sakur sasangpan. Cenah sabada kula lincah ka Purwakarta. Kula teh jadi ancaman pikeun teh asih. Tapi anggeun tidinya kula teu boga salah. Nah beut ka kula mah datang ka Purwakarta oge neat narek dia aja. Tapi naon maksudnya? Pas balati nancep dina dadak pula. Kula ngerasa dunia uduan aya Allah. Geuting geus paloboran. Tetempohan geus eueuh deui, tetempohan geus sarua kabehanana. Tapi tidinya nu ngarasa sakur teh asih nyium bibir kula. Sakabina. Mama tulungan neng mah. Neng sieun di dieu mah. Neng di dieu sarua.